ditabraklah ku Kangjeng Nabi Adam, padahal mawala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minal kafirin fatakuna minal zalim fatakuna. Nah dirinya teh digoda ku iblis. Adam, maneh kumaha rasana di surga? Biar tuh mantep. Naon larangan? Aing ngan leuwih ti heula. Cicing di surga. Alang-alang mah teu meunang ngadahar buah eta dang. Ulah salah paham. Ulah salah paham. Emang kurang. Kieu maksud Gusti Allah teh ngajongklokeun maneh. Pan. Silakeun kabeh dahar, silakeun nikmati tapi eta ulah eta teh nu mantak ngalanggengkeun di sorga. Lamun eta di dahar maneh langgeng di sorga. Lamun eta teu di dahar, pan ngomongna cenah wala takro baca Gusti Allah. Eta mah ngan sakadar tipuan. Ibadah nurut dek ente sabodoh. Kula mah ngan sakadar laminan nasihin. Masyaallah. Sekedar kanasehatan. Sebab leuwih ti heula cicing di sorga geus sabodoh tah pikiran ku maneh. Berangkat dari iblis. Kan Kangjeng Nabi Adam jadi kieu bae. Ji bener tan teh sih. Ji bener tan teh cak Gusti Allah ulah. Keurang merenung gitu benang sampai 2 pada jol deui kumaha geus kaharti can. Lamun hayang kaharti nasihat kula pake ulah di dahar sote maksudna eta teh jangan langgengkeun lamun di dahar langgeng mun teu di dahar masa sih saya kan ulama sejuta umat. Iya, yang tugas saya cuma menasehati saja, terserah urusan untung jeung rugi nama aya di ente Adam. Kula tugas sakadar nasihat atau nurut alhamdulillah ente masalah. Dirinya nu boga kauntungan. Eta pan empuk jasa. Katilu kali iblis nganasehat ka Kangjeng Nabi Adam eledet. Akhirna didahar ku Kangjeng Nabi Adam. Masya Allah. Ya Adam, hai Adam, ibit turun. Ngadeges ka rumpak larangan si gades. Cak aing ge ustul wa zaujat wala taqrab hadhihi syajarah. Kudaon maneh teh ngadahar buah larangan aing. Turun siap. Kangjeng Nabi Adam dengan berat hati turun di sorga.